Jam setengah 12.10 menit. Simkuring khususna umumna orang sadayana masih keneh tegar. Padahal simkuring geus wanti-wanti ka Pudadi, ka Haji Entoh, ka Haji Mu, ka panitia. Para kiai diberi kebebasan simkuring mah geus doa bae. Mun eureun jam 12 geus doa. Sarakedeun ngan setengah jam sewang ai bayaran mah tetep gara-gara nyana sita dasar bararego. Ya Allah ya Rabb, tapi di lisan hungku tuh masa si tepi kana kolbu mual hiber tuh. Wagi urang kempal lain nang urang digerakkan ku Gusti Allah berkat mahabbah cinta ka utusanana, cinta ka kasihna anu dipercaya hamba Allah nu tadi geus didengungkeun bi abdihi. Ialah kepercayaan Gusti Allah di akhir zaman, diutus anjeunna jadi nabi, diutus jadi rasul. Sakumaha tadi sate acan hijrah ke Mekah diisrokeun sareng di mi'rajkeun. Kangjeng diutus sebagai pilihanana, kakasihna, kepercayaanana, jang ngembangkeun syariat. Melalui syariat insyaallah urang bakal salamet. Ulah hese-hese neangan salamet tuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng teh geus dibahas tadi soal awal Isra, dibelek, dibersihan, diesian hikmah ilmu, dihiberkeun di Mekah Masjidil Haram ka Yerusalem Masjidil Aqsa di Ilya ngan sakiceuk. Ditaekeun ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha ge ngan sakiceuk, turun ti Sidratil Muntaha ka Aqsa, berangkat deui ka Masjidil Haram Mekah sakiceuk. Masya Allah, teu hese-hese. Padahal Kangjeng teh berangkat melewati 7 lapis langit. Sakumaha ku urang diimani, Allah ngajelaskeun dina ayat suci Al-Qur'anul Karim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahu. Ngadamel 7 lapis langit, berikut 7 lapis bumi. Dilalui ku Kangjeng Nabi 7 lapis langitnya sakicep. Kimiftah mati tasik teti kamari ka dieu. Ngendong sagala rupa meureun kempes banage. Riweuh ngadengena. Nyobohongnya bener. Ki Jamah ti Pandeglang ka dieu, ya Allah, mampir heula diteureub. Angel. Eta teh moal jara di wali nu kos kitu mah. Sebab wali mah teu beunang pungkal pengkol. Lamun kahiji tujuan eta bae mengkol, bisa moal kapanggih jeung wali nu dizarahan. Teu beunang pungkal pengkol syaratna lamun urang dek ziarah ka ahli Allah ulah pungkal pengkol. Boro-boro ka waliullah atuh ka kabogoh urang ge. Ya Allah, lambat amat sih Bang. Oh saya mampir dulu, mulai suuzon. Wah cintanya mungkin terbagi ya.
mulai geus tah mun cacak-cacak henteu jago pelet Ki Fauzi moal beudang untung bae urang Banten mah jago pelet. Nah iyalah Kangjeng naik teh melalui planet-planet dibahas ku para ahli astronom tentang planet anu 7 berbagai pembahasan. Imam Jalaluddin Rumi anu luar biasa sungkuring pernah kakonya ziarah ke Turki. Mun kula nyaritakeun ziarah ke Turki nu dibawa ku kula ieu pasti inget tapi nu hiji mah nu hiji hating. Tidak wajar mun ditanya di mana, ka mana, kumaha. Mawa awak sorangan ge riweuh. Si eta anu lahir di Solear teh. Ya Allah. Nah, cek Imam Jalaluddin Rumi berikan daku tangga agar aku dapat menaiki langit. Tina pembahasan Imam Jalaluddin Rumi ternyata dikaji ku para astronom internasional 11 profesor dunia anu dipimpin ku Melvin Kevin Amerika Serikat dibantu ku Cina Chung Hua Chung. Wah ngaranna bener nyon teh aing teh jelas bener lah. Nah dan sederetan profesor-profesor mengkaji tentang bahasa Imam Jalaluddin Rumi ternyata horenganan aya planet-planet tersebut. Cukup Imam Jalaluddin mah dengan siloka berikan tangga kepadaku agar aku dapat naik. Ada apa sih di langit? Ternyata aya nu mere kanyana tangga taraje. Yeuh cenah ieu mama. Imam Jalaluddin kan wali. Ari anu ngadengekeun kan modal zeta. Kan teu kahartieun. Bahasa aing taraje teh pajar taraje we benernya. Naik we Imam Jalaluddin teh ka luhur. Tuh datang ka luhur kunyana diunduk-unduk eta taraje teh. Oh, sakjana kurang panjang tarajena. Tambah deui. Diunduk-unduk deui baru dicekelan. Tambah deui. Ternyata kewalahan anu nyieun taraje teu nepi-nepi ka langit. Coba buat tangga yang kuat dan kokoh. Aku akan menaiki langit. Ada apa sih di langit? Dipanggieun taraje nu kuat. Tapi ternyata Imam Jalal cuma senyum-senyum. Terus dikaji ku para astronomi. Ternyata horegadan planet-planet tersebut teh aya ngaran-ngaranna. Lamun urang ngaji falak mah Syamsun Syara Mirihu Fatuzahal ta eta. Lamun dikerenkeun mah meureun aya Mars. Aya tuh kan aya kosinus mah lain atuh sia masalah. Tah paranti nimbang don. Ya Allah dengan bahasa anu intelek tuh urang Syamsun Syara Mirihu Fatuzahali dan selanjutnya eta kan. Nah eta teh dina Al-Qur'an dijelaskan antara planet ternyata jaraknya 500 tahun. Jarak 500 tahun. Lamun dikaji melalui Imam Jalaluddin Rumi per jam itu adalah menghasilkan 1 parsah. 1 parsah berarti 16 mil. Kalau 1 jam 16 mil, 1 hari 12 jam berarti 16 kali 12 jam. Kali 1 bulan 30 hari, 12 hasil tadi kali 30 kali setahun 12 bulan. Kalau tadi 1 bulan 30 berarti 16
kali 24 per hari kali 30 per bulan kali per tahun 12 kali 6 kali 600 mil. Sabaraha hasilnya? Ternyata dikalikan 89,250 juta dibulatkan menjadi 70 juta. Jarak antara planet rata-rata hampir 70 juta mil. Begitu dikaji dari ku Imam Ibnu Rushd, tepat aslina Ibnu Rushd Syam, pemikir Islam. Jarak 500 itu lamun dijelaskan 70 juta mil antara planet. Masya Allah. Ternyata para astronom di akhir zaman dipimpin oleh Malcolm Kevin tadi yang mendapatkan hadiah Nobel dari 11 profesor dunia, dari Apollo 8 sampai Apollo 10, menang nyokot dan tidak pemahaman Ibnu Rushd sekaligus tina Imam Jalaluddin Rumi. Betapa tidak hebatnya Islam, betapa tidak indahnya Islam. Kalau para profesor-profesor dunia mengambil dari para pemimpin-pemimpin Islam, wah Islam luar biasa. Dicekal ku maranehanana, barang dicekal ku Ki Jamal jadi PDA. Islam merosot. Gusti Allah, ya Allah. Nah, ialah cerita tentang zahir. Dibuatlah Apollo. Tidak sembarangan membuat Apollo. Mereka itu penasaran ada apa sih di planet-planet luar, di bulan, ada apa sih di Mars, ada apa sih di planet-planet lain. Ternyata orang menang ngagali tina Al-Quranul Karim. Al-Quran ngajelaskeun nu tadi teh, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma batsa fihima min dabbatin. Ya Allah, Allah teh ngadamel 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ternyata horenganan di setiap planet aya wa ma batsa fihima min dabbatin. Aya hewan-hewan anu hirup. Penasaran profesor teh, di bulan teh aya hewan naon, di matahari aya hewan naon, di planet-planet lain aya hewan naon. Penasarannya nak, di modalan punya nak membuat Apollo. Masyaallah sabaraha triliun eta teh termasuk Indonesia membiayai, teu sadar. Nah, begitu diteliti lain seetik biaya. Bulan ternyata tidak punya cahaya. Terlihat oleh dunia. Bulan adalah hanya sebatas naon kitu ngaranna model kawah-kawah yang warnanya kadang-kadang hitam, kadang-kadang coklat, dan kadang-kadang tidak mengenakan, kadang-kadang mengerikan. Nah, iyalah jangan putus asa. Hayang ka pagi, ejeng wa ma bassa fihi min dabatin. Ada makhluk apa sih di bulan? Penasarannya nak dengan triliunan. Naik deh sampai terakhir Apollo 10 naik. Ternyata nanaon. Tetapi hasil kajianana Muhammad pernah didatangi oleh makhluk planet. Percayanya kalau Muhammad itu pernah didatangi oleh makhluk planet. Ya, atuh teu kudu Kanjeng Nabi Muhammad bakal didatangan makhluk planet nu ngaran Jibril. Jahaji pending moal kebel deui ka datangan malaikat. Ngan beda ngaran itu Jibril ya Israil. Tuh kan, diaminan deuk teu gajah bakal. Ya Allah. Kesimpulan anak, ada satu keyakinan pada diri profesor-profesor dunia